Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos ngeresakeun sindang manawi katampi mangga sim kuring seja nyarioskeun salesewes pidangan urang Sunda. Mitra Pasundan, kudeta militer Letkol Untung nu ngabaud PKI mawa balukar ka sararea kaasup kuring nu teu nyahona naon. Awal Oktober bapa dicerek, duka dibawa ka mana anjeuna. Sawatara poe ti harita bagian emak nu jadi indung. Kuring nu kaserenan ngurus imah jeung adi-adi ti horeng kudu ngalaman nasib nu sarua. Dicerek akhir Oktober. Teu kungsi panggih deui jeung bapa jeung emak nu taya wartana. Kitu deui jeung adi-adi nu paburencai nyiruruk di bumi aki. Ua, emang, bibi. Bari aranjeuna oge bararingung, sasatna bingung nu teu manggih tungtung, susah manah nu sae sudana. Margi panginten sieun dipatula patalikeun ka PKI, dumeh sagetih sadaging jeung bapa, emak, katut kuring. Ras inget kana kaayaan harita tahun 1860 nepi ka 1865. Partai Komunis Indonesia mimiti nembongkeun deui sihung. Dosa sejarah baruntak di Madiun September 1848 geus pada mepohokeun. Nya 10 tahun nanti harita geus ngawasa perpolitikan nasional. Ti puseur dayeuh nepi ka pakampungan. PKI bener-bener tandang makalangan. Ngagunakeun prinsip nasional agama komunis nu dijejeran ku Presiden RI Bung Karno. PKI teu nunggudeung ngajarkeun paham komunis ku cara naon bae. Kaasup ngalerece agama jeung umat Islam. Partai-partai Islam nu harita aya kayaning Nahdlatul Ulama NU, Partai Syarikat Islam Indonesia PSII, Persatuan Tarbiyah Islamiyah PERTI, jeung ormas-ormasna kayaning Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, PUI, jeung sajabana henteu wani terang-terangan ngalawan lantaran kabarogod ku nasakom tea. Ngan henteu ari cicingeun teuing mah. Ngan lantip. Ulah kaciri ku aparat pamarentah nu geus dikawasa ku doktrin nasakom. Mitra Pasundan, kabeneran sakola ti kelas 1 nepi ka kelas 2 SPG Sakola Pendidikan Guru bari masantren. Jadi apal pisan kana kateuneng para santri dina nyang hareupan PKI kalawan terang-terangan. Sanajan ampir kabeh pasantren aya dina cangkingan NU, tapi sacara organisasi teu kaiket, independen mun ceuk basa kiwari mah. Kondisi pasantren dina tahun 1860-an rata-rata masih keneh prihatin. Wangunan pondok atau asrama para santri rereana masih keneh tina kai jeung awi. Aya kesan kumuh, cai bersih kurang pisan. Saukur ngandelkeun sumur kali pikeun kaperluan dahar nginum sapopoe.
Ari keur mandi jeung nyeuseuh mangandelkeun cai walungan bae. Pang-pang nama solokan meunang ngamalirkeun ti irigasi pikeun nyanyian sawah atau walong. Nepi ka teu saeutik santri-santri nandangan budug. Nya lahir istilah santri budug. Ari pikeun santri pribadi onaman, lamun ngalaman budug teh dianggap pertanda bakal jadi ajengan. Lamun nu teu ngalaman budug moal jadi ajengan, kitulah apologi atau ngabela diri pikeun ngagedean hate. Ulah nya budug nya jadi santri oge gagal. Sedengkeun keur piluareun mah komo nu ngewa ka agama Islam. Umat Islam jeung santri, istilah santri budug sok digede-gedekeun, dijadikeun bahan pamoyok panyaci. Para anggota PKI atau ormas-ormas nu ngindung kadinya seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Rakyat, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), mun kabeneran arinya liwat ka deukeut pasantren teh kudu wae ngagorowokan yel-yel nu ngandung panghinaan. Santri budug. Santri budug. Kabeneran pasantren tempat ngaji rada di pasisian pilemburan. Sasatna anggang ti kota kabupaten dilingkung ku pakampungan basis PKI. Cenah mah nu mokalan ngadegkeun pasantren teh ajengan Burhan kurang leuwih tahun 1820-an. Anjeunna ngahaja milih wewengkon hara-haraeun ngarah dakwah Islam sumebar ti dinya. Guru di pasantren ayeuna katelah pangarsa ajengan pusakabe santri mangrupa buyut ajengan Burhan. Eta pasantren ti barang ngadegna geus kamashhur anti penjajah Belanda jeung oge anti pendudukan Jepang. Tahun 1850-an anti DITII Gorombolan nepi ka ngalaman sabarakali diserang ku Gorombolan nu ngahaja ngincer ajengan sangkan daek biluk ka urang leuweung. Tangges Gorombolan ditumpes kira tahun 1862. Ajengan katut para santri eta pasantren kamashhur leber wawanen dina nyang hareupan provokasi PKI. Ari lantaran mah didinya sajabati diajarkeun ilmu-ilmu keagamaan kayaning Al-Qur'an, hadis, bahasa Arab, fikih, akidah, akhlak jeung sajabana. Oge diajar silat main pode mitra pasundan. Teu sirikna unggal peuting sareng senang ngaji, para santri dilatih jurus-jurus silat. Olah tubuh atau bakanuragan, kaparigelan ngungkulan halangan, kakuatan fisik jeung mental jeung rea-rea deui. Guruna pangarsa ajengan ku anjeun kalayan dibantos ku para santri senior jeung ku hiji dua jamaah ti piluareun pasantren anu nyangking ilmu pangaparuh dina bela diri. Silat nu diulik ku para santri nyata silat eusi. Ngawasa jurus di barungku tanaga lapisan. Lain silat kembang nu sok dipintonkeun di pirigur tabehan pikeun hiburan. Sanes. Kocap saban rengse latihan silat. Pangarsa ajengan sok mibejang. Yen ilmu silat para santri lain pikeun pamer. Lain pikeun nyingsieunan atawa ngelehkeun batur, tapi ngan saukur pikeun ngajaga awak tina pangguna sikadeungeun, jeung pikeun nulung kanu butuh nalang kanu susah, upamana bae nu kanyahoan keur ditodong atawa dirampog.
Mitra Pasundan nu salajeng nama pangersaan jengan neraskeun piwajangna ka para santri boh senior atanapi junior. Yo barudak urang ulah ngamimitian nyaeta pasea jeung batur. Ulah ngamimitian. Ulah neangan jalan ributan dumeh ngarasa geus mampu ngeleh gendeungeun euy. Cohag nama ulah sombong, ulah bedegong, ulah adigung. Asa aing uyah kidul, ulah. Pedah marane geus boga ulin silat. Naon marga lantarana? Pan urang geus pada apal meureun. Yo, barudag. Sombong teh mangrupa hiji pagawean nu dilarang ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakumaha kaunggal dina Al-Qur'an di antaranya dina surah ka-31 Luqman ayat 18. Tapi saupama aya batur nyombongan ka urang, ngaangkuhan ka urang, geus digeunggeureurkeun ku urang tetep bae sombong, tetep bae angkuh. Ya, teu bisa ngajar kumaha jalu. Margi dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-takabburu minal mutakabbirina shadaqatun. Yen sombong ka jalma nu sombong, angkuh ka jalma nu angkuh, eta teh sodako. Pangarsa mamajengan ngabejer biaskeun ka para santri. Mitra lantaran nyekel pageuh kana papatah nu jadi guru. Taya hiji oge santri nu nembongkeun yen manehna bisa ulin silat. Malah rea nu geus kasebut jago sapopoe teh leuleus keumeuyeuk bae. Sama sekali para santri teh teu adigung-adiguna. Su DP-DP handap asor. Saupama parang nyaba ka kota atawa ka dayu, lempang teh sahayuna mitra. Lempang bari semut tungkul kana tincakeun kana jajalaneun. Teu miduli jalma-jalma nyangsirikeun, keun nyangsirikeun mah. Bari sawareh balarea oge pating harewas nyebut santi budug euy. Wah, santi budug. Tapi ku para santri teu dipalire lantaran manehna kuat nyekel papagon nu diwejangkeun ku pangarsa ajengan. Kacarioskeun yen unggal pas sore anggota pemuda rakyat sok baris ka hareupeun pasantren kagungan mamajengan. Maranehna make saragem jawara dina tanda kutip, baju, celana pangsi jeung iket hideung meles. Dina cangkengna sumagreng bedog ngagaraplok. Maranehna ngagorowokeun yel-yel. Santri bodog. Santri bodog. Santri bodog euy. Santri bodog. Santri bodog. Itu yel-yelna teh nyebut santri bodog mitra. Sasatna mah panas jeung mancing kana amarah para santri. Ngan bae tara diladenan. Padangan tepe pating gorowok pating corowokeun sing carapeun. Lurah santri cumarita dina hiji mangsa. Lur, saukur babarisan pulang anting bariting gorowok ngaledek santri budug mah. Cetek euy, lur. Ulah dipadulikeun. Ulah dipalire. Teu matak bohak ieu. Lurah santri teges sok mindeng mapatahan ka barudak nu katenjona teh kekerot bari nonjok-nonjokkeun peureuk buleudna kana dampal leungeun. Ngan kieu lur. Lamun pagawean marangan teh geus liwat ti misti. Jigana teu bisa diingkeun kajieunkeun bae euy. Perlulah disodakohan teh sakumaha disaurkeun ku mamajengan. Cek lurah santri dia di barungku seuri. cenah mimiti biasa aya pasualan.
Bahasa aya bal nembrag jandela masjid teh ya. Kebrag. Kaca jandela teh peupeus. Bal ngagorolong ka jero. Meneran pisan ka santri nu keur ngaji. Nyaeta babandung kuping bada asar. Pangersa mamajengan dugi kareng hapranjug. Anjeunna rewaseun memang tetebih ti pondok teh aya lapang desa. Sok diparake tempat kaulinan ku urang lembur. Nu main langlayangan, main bal, jeung rupa-rupa deui pamainan. Tapi ari kudu bal nyasar meupeuskeun jandela masjid mah pamohalan. Pamohalan kajaba lamun dihaja. Nya dihaja. Kabeneran cenah harita teh keur aya klub main bal diadu. Diayakeun ku PKI Komite Ranting atau tingkat desa. Kawas nama ngahaja disepak ditoyokeun ka pelbah masjid. Biasana oge bal milepas ti lapang paling ukur ngagorolong kadeukeut kulah lalauna ngagorolongna teh mitra. Pangersa ajengan nyaur. Barudak. Jika nama geus manjing wanci euy. Urang kudu sodakoh teh. Saur pangersa majengan. Saluyu jeung caritaan lurah santri. Gus. Bubar we heula euy. Kajaba lurah santri jeung santri-santri senior caricing heula. Tong waka ka mana euy? Atuh mitra barudak santri teh pating laliu di buruan pondok pasantren. Sasatna mah nungguan nu keur baradami di masjid aya kana sajamna. Lurah santri pangheulana bijil gancang pada ngaronom ku para santri. Yeuh, lur. Urang dina poe isuk kudu main bal. Nembongkeun kabisa nyepak hareupeun oknum PKI. Lurah santri ngajawab singget. Main bal. Wanya. Hampir kabeh santri apal yen main bal teh lagun pagawean percuma. Ngungudag geus beunang dijauhkeun deui. Diudag deui. Itu jeung kitu bae, malah aya hiji ulama nyasamakeun bal kana dewa Baal. Nyaeta sesembahan urang Punisia kuno. Maranehna hare-hare kana parentah Allah Subhanahu wa taala. Teu daek tunduk patuh kana aturan mantena jeung nyingkahan kana sagala panglarang mantena, anggur ngagugulukeun nyembah berhala. Baal kalawan rupa-rupa memones. Panggero dakwah Nabi Ilyas alaihissalam sangkan urang Punisia ngeureunan nyembah nyaeta nyembah Baal. Ngulang kana keimanan ka Allah Subhanahu wa taala nu Maha Tunggal jeung Maha Kawasa, teu didenge, teu dipalire, teu digubris. Antukna eta umat ditibanan azab Allah. Kitu nu kaunggalina Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 125. Tah Baal sesembahan umat nu ngabangkang ka Nabi Ilyas teh. Kiwari mah geus robah jadi Baal. Baal sikurang Inggris mah tapi bol. Jadi kaulinan main bal nu mawa manusia poho ka Allah, poho ka waktu, kana ibadah ka mantena, jeung poho kana amal soleh ka sasama manusia. Dewa Baal geus salin jinis jadi klub-klub katut para pamainna nu dipuja-puja ku saalam dunya. Kamasulan maneharana kiwari geus ngaleuwihan Dewa Baal nu ukur di piuk kawanoh di Punisia kuna wungkul.
Ari baal modern mah nyebar kemana-mana. Dah sok ditabuh ku radio. Saur eta ulama dina hiji pangaosan khusus nu diiluan ku para kiai jeung santri senior. Harita mah tacan aya televisi. Radio ge langka keneh. Ayeuna pangarsa ajengan ngudukeun ka santri-santrina main bal pikeun nandingan ka adigungan oknum PKI. Si horeng nu kudu dimaksud lain main bal biasa. Lain main bal biasa mitra. Tapi main bal seuneu. Balna tina kalapakolot meunang ngeuman saupeuting dina minyak tanah. Engke di lapang disundut ku seuneu. Terus disepakan ku para santri nu kapetlo jadi anggota tim. Kocap ku pangarsa mamajengan, lurah santri kapapancenan jadi manajerna. Manehanana dipercaya nyeleksi calon pamain bola. Kriteriana cenah kudu santri nu rada bengal dina tanda kutip. Nu mindeng bolos atau anu kedul ngaji. Mindeng ngalanggar tanbih, aturan tata tertib pasantren leuwih alus nu kungsikeuna ku tajir atau hukuman. Alhamdulillah kapilih pedah kungsi ditajir. Saur nu gaduh ieu carios. Dituding bobogohan jeung budak mojang urang lembur nu kabeneran papanggih di kebon awi basa keur ngalasuluh teh. Dihukum buuk pidugulan sabeula. Untung teu ditundung oge ti pasantren lantaran saksi na kurang. Ukur saurang cenah. Kadua nu ukur menang beja teu nenjo sorangan. Kuduna aya 4 saksi nu sarua langsung nenjo. Kang Ahri salah seorang santri nu cenah nenjo santri baong dina tanda kutip ngarayu mojang lembur ku kulutruk. Itu tah hari masantren ukur sambilan tina sakola teh euy. Ngaji-ngaji bobogohan-bobogohan. Apanya ho kana kaidah? Kuci al ilmi bi hububi. Paehna ilmu teh ku cicintaan euy. Mun uing ajenganana ye diusir pajologan tah teu butuh ku santri baong kitu mah. Itu cek manehanana. Sanggeus jineuk kapilih kana tim main bal seuneu. Ngahaja nepungan Kang Ahri di kobongna. Nyarita sopan ngan handap lanyap. Kang, punten Kang. Abdi bade ngahaturkeun nuhun. Akang parantos nyebat santri baong ka abdi. Nuhun pisan Kang. Margi nu kapeto ku pangarsa ajengan kangge ngalawan oknum PKI santri baong di nomor hijikeun. Cobi upami teu aya santri baong Kang, bade saha nu ngayonan musuh. Itu ceuk nu gaduh lalakon. Dikitukeun teh Kang Ahri teu nembalan. Inyana rampang reumpeng api-api mukaan kitab. Mitra. Mitra Sunda, main bal teh baris lumangsung isukan. Nyaeta pada asar, taktikna lamun klub oknum PKI main, para santri langsung asup nyepakan bal seuneu teh. Saupama bala PKI bener-bener wani, tangtu nagen di lapangan. Sasarta milu nyepakan bal seuneu, lamun henteu pasti paburiak atau pating buriak kasih lapang. Kacarioskeun beres ngaos subuh. Pangarsa ajengan maparin pituah khusus. Anjeunna netelakeun yen sikap katut laku lampah para anggota oknum PKI geus kaleuweuhi. Ari semet moyok santri budug mah teu pira. Tapi ari ngahaja nyepak bal meupeuskeun kaca jendela masjid eta geus kaasup teror nu kudu dilawan. Ye barudak
urang kudu nembongkeun kamampu ngungkulan maranehanana. Saupama maranehna ukur nyepak bal biasa, urang mah nyepak bal seuneu. Ngan mangkade hidup kabeh ulah takabur, bersihkeun hati, katut pikiran tina uju bria takabur. Urang mah ukur lillahi ta'ala. Tidak miharep widi Allah. Engke hidup mampu nyepakan bal seuneu. Lain hartina hidup sakti mandraguna. Lain barudak. Eta mah istuning kurnia anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain oge karana doa. Jampe atau wirid nuku urang digenteskeun lain. Sakabehna wungkul widi sareng kapalai Allah. Kukitu sing tawakal ka Allah miharep kariduan mantena sareng widi mantena. Tawakal tu Allah wa biiznillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Daya kekuatan iwal ti Allah Maha Agung. Pangersa mamajengan nyutat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Basa anjeunna diduruk ku Raja Namrud. Barang seuneu pareum Ibrahim teu cecel teu boncel, borolaah karenghek. Beleger we nu aya. Yo barudak. Nabi Ibrahim henteu sakti. Anjeunna henteu kagungan jampe atawa jimat pikeun ngaleumpeuhkeun seuneu. Eta teh suningan ku pitulung Allah Subhanahu wa ta'ala nu marentahkeun sangkan seuneu jadi tiis. Jeung nyalametkeun Ibrahim. Pangersa mamajengan maoskeun ayat Al-Qur'an surah ka-21 Al-Anbiya ayat 68. Mitra Pasundan. Pas sore harita teh di lapang geus rame kudu main bal jeung nu pada lalajo. Klub-klub pamuda rakyat pasti katingal tina kostimna nu didominasi warna hideung beureum. Rombongan para santri geus siap sayaga. Blues bareng ka jero lapang. Lung bal seuneu dialungkeun ti teu bae sisi. Pangarsa mamajengan digendeng ku para santri senior nyakseni rada anggang. Nyaeta ditungtung lapang teu bae wetan. Lurah santri nu munggaran kapercaya nyepakan bal kalapa. Nu ngabubulak ku seuneu ngagedur. Des. Bola disepak ku lurah santri. Ku inyade dioperkeun lalaunan ka budak santri nu nuturkeun tukangeunana. Katenjo manehanana rada asa-asa pikeun harima eta bola. Gorowok santri sejen nyalingan. La takhaf ya akhi, tawakkaltu ala Allah wa biiznillah. Anu hartina tong sieun lur sing tawakal ka Allah jeung miharep widi mantena. Geus kitu mah mitra taya basa mangmang deui. Bal seuneu disarepakan dioper-oper golosor ka batur-batur sejen lurah santri pangsumangetna. Barudak pamuda rakyat nu karek ngamimitian main carolohok mata simeuteun sawareh nyengled. Kocap ti luar lapang ujug aya nu nyirilik. Semu nafsu inyana teh gancang dioperan bal seuneu. Hep, manehna ngejat. Aya deui nu sejen nyerintil. Santri nu rek didatangan geus taki-taki iatna nyepak bal kapal wadinya. Des. Manehna ge ngarandeg terus ngabecir ngajauhan. Lapang geus kosong tinu marain bal biasa. Tinggal para santri mamajengan laluasa lalumpatan ngudag jeung ngoper-ngoper bal seuneu ka ditu ka dieu. Bal dicegah pisan ulah kaluar ti lapang. Diusahakeun main di tengah hungkul. Jalma-jalma nu lalajo asalna jemping geus nyaksian kitu mah ger surat ayeuh-ayeuhan panuju.
resep jeung kataji nyakseni atraksi para santri. Para pamain bal klub pemuda rakyat nungtutan arindit. Tawareh aya nu semu susulumputan milu ngalajoan, panasaraneun meureun. Hampir sajam para santri main bal seuneu teh pika beak 10 urang leuwih mitra. Eureun-eureun teh sanggeus murunyung bapaku. Kawasna barudak oknum PKI ngadoni ka paku minangka aparat nu kudu tanggung jawab kana nyukses gena sakom. Pakulah cicingeun narima pangaduan ti sahabae nu kasebut nasakomis. Lurah santri pertelan rangkeun ka paku. Paku, abdi mah teu ngaganggu. Upami kersa, mangga urang sasarangan we main bola. Oh, saha nu daek diajaknya pakan sono, paku semu keheuleun. Ye, paku, abdi mah darma ngayonan panangtang. Kamari nuju klub pemuda rakyat main bal, ngahaja nyepak bal kana kaca jandela masjid pasantren kagungan pangarsa ajengan. Dugi ka peupeusna, geuning taya nu negor. Laporan ka desa ka kacamatan taya nu malire. Kumargi para santri macadu main bal ngaruksak pakaya batur pak, nya nganggo bal seuneu. Ambeh ati-ati henteu bebelaworan ka ditu ka dieu. Lurah santri neuteub seukeut hihideung panon paku. Katembong mitra, paku samarepol. Leos bae inyanya indit teu permisi. Najan lanjut terus pating corowok pating gorowok sangkan main bal seuneu dituluykeun teu dipalire ieu ku lurah santri jeung ku para santri. Lurah santri katut anggota tim ukur rengkuh nembongkeun panghormat ka ditu ka dieu. Ongko pangarsa ajengan maparin hiji isarah sangkan eureun. Ku kituna areureun. Sanggeus rengse memeres paparabotan pangarsa ajengan mimpin para santri macadu ngatolak bala. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Ya Allah, mugi abdi ditang tayungan ku kasampurnaan kalimah Gusti tina sagala kajahatan makhluk. Sakali deui pangarsa ajengan mepelingan ulah ujub ria takabur. Kamampu santri dina main bal seuneu lain hiji kasakten, lain hiji mukjizat, lantaran mukjizat mah wungkul ancoan para nabi sareng Rasulullah. Lain oge karomah deui nu diancokeun kanggo para wali. Jalma-jalma nu dipikadeudeuh ku Allah paling-paling ukur mauna mangrupa pitulung Allah Subhanahu wa taala pikeun jalma-jalma iman tur Islam nu keur kadesek ku kaayaan. Urang geus dianiaya ku pihak komunis. Yo, barudak. Dimimiti caritaan nepi kana kalakuan nya ku Allah Subhanahu wa taala urang dipaparin mangunah. Sangkan naon? Sangkan wani ngalawanan. Saeutikna nuduhkeun yen urang lain bungbulanan kaboliman maranehna. Saur pangarsa mawajengan sabada rengse wiridan salat maghrib. Para santri di omat-omatan ulah wani-wani main bal seuneu sosoranganan. Sumawana di tengah pilemburan nu gegeg ku masyarakat. Lantaran bisi milepas heug bae kahuruan. Tapi mitra aya bae nu liwar. Nyaeta nu wani ngalanggar wejangan mama ajengan, pangersa ajengan, ngaranna Jang Badrun, santri bangor tukang loyor salah saurang anggota tim bal seuneu. Kawasna manehana panasaraneun jeung hayang katembong jago meureun anu dipahing teh. Wanci perera dalila mulang kalembur manehana teh. Hareupeun babaturanna manehana nyoba-nyoba mraktekeun kabisana nyepak bal seuneu. Kalapa kolot sahulu dikeueuman dina minyak tanah sabeupeutring, isukna dibawa ka lapang.
Nyata lapang heureut deukeut kebon awi di lemburna. Mitra Pasundan. Kalawan diksaksian ku rakyat nu panasaran oge babaturana panasaraneun kana kamampuhan Jang Badrun. Kalapa gur disundut ku nu sejen. Lung kapal bah Jang Badrun nu geus taki-taki. Tapi barang antel kana bincurangna. Kewawak Jang Badrun. Bal seuneu semenapo kana bitisna terus kabeh luhur. Atuh Jang Badrun tak abrug-abrugan sawanana geheng. Imbit na dewol untung bal seuneu gancang pada mareuman. Mun henteu beak tah awak Jang Badrun kahuruan. Teu mustahil kebon awi ge kaduruk. Mitra Jang Badrun ngaleh-leh kapiuhan. Balik digotong make cikrak dadakan. Puguh bae kolot-kolot ngarareuwaseun. Jang Badrun gewat digulang gaper. Tapak kaduruk dibaluruk ku luak. Dari pasandan mah cenah naon Pak? Jang Badrun humarurung ka bapana. Bapana ngablegud, ambek nyedek campur watir kanu jadi anak. Kocap 10 poe Jang Badrun ngagoler. Pangersa ajengan nu menang beja Jang Badrun gering parna. Nepi ka telat asup deui ka pasantren ngutus ka lurah santri sangkan ngalongok ka lembur Jang Badrun. Kalayan dibaturan ku santri sejen sajumlah 3. Meureun wae ujang mah teu ngagugu kasauran pangersa ajengan. Lurah santri ngawoleh Jang Badrun barang apaleun kana kasakit nu karandapan ku eta santri baong. Rumaos Kang, hapunten we abdi kitu ka pangersa ajengan. Jang Badrun humarurung nahan nyeri panas jeung peurih, panonna rambisan. Lurah santri bareng jeung 3 santri ngaduakeun sangkan Jang Badrun gancang cager. Jang Badrun gancang di masantren bari ngucapkeun safa Allah. Damangkeun ku Allah. Allahumma ya syafi'al amrod. Allahumma ya syafi'al amrod. Lurah santri niup tatu dina suku Jang Badrun. Menang sawatara bulan sabada mintonkeun atraksi bal seuneu. Gangguan ti PKI ka pasantren. Ngiles leungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Malah lapang ge mindeng sepi. Langka aya nu main bal. Urang ti lemburan sabudeureun pasantren geus teu resep palajo main bal biasa. Hayangna teh lajo bal seuneu bae anu mutuh matak pikaheraneun. Tang bae teu bisa ditedunan. Lantaran teu bisa sagawayah sanajan sabaraha kali kokolot kampung datang ka lurah santri Minang Saraya. Inyana teh merdi sangkan para santri main bal seuneu di lembur. Tapi dina hiji poe lapang ngadadak rame deui. Lain kudu main bal mitra, tapi kudu nabeuh kendang penca kiwari mah. Sawatara urang pilih gentri nempongkeun ka parigelan dina silat jeung igelan. Terus demonstrasi main bedog jeung parang. Tak urang ngadeg, saurang deui nyingcet, bo gerakan. Dina ngadeg, bo gerakan nyingcet geus diatur luyu jeung tabeuhan kendang. Ambeh teu keuna kana awak meureun. Sora kendang tarompet jeung woong tarik pisan kapireng da make speaker. Lawong membrana ditojokeun pisan ka pasantren kagungan mama ajengan. Atuh para santri nu keur ngaji kaganggu. Soanten pangersa mamajengan nalika ngawuruk mindeng kasilop ku soanten atawa ku sora speaker. Leuwih pika sebeleun ngong adzan magrib. Tapi catulah tatabuhan teh teu eureun. Malah jiga nama kawas ngahajakeun dina wirahma padungdung. Pusaka serak tandang makalangan.
Karek eureun-eureun soto lamun adan geus rengse. Abong ateis, teu percaya ka Allah, para santri kukulutru. Kadangkala pintonan kenang pencalu mangsung ti peuting jemplang-jempling. Tampolana ti isya nepi ka janari. Pang-pangna lamun kadatangan grup kendang penca nyaeta ti wewengkon sejen sasama anggota lekra. Tangtu bae salian tina ganggu kegiatan ngaji di pasantren atuh. Sare para santri ge kaganggu. Hesereup hese tibra. Kocap dina hiji poe mita pasundan. Tatengahing badungkeung sora kendang penca. Pangersa mamajengan naros ka para santri. Barudak naon bae nu dipigawe ku nu sarila teh euy. Demonstrasi jurus ngadeg, mama. Mohon, jurus ngadeg pangersa. Para santri rampak ngawaleran. Ngadeg jeung dikadegnyaan. Sanes pangersa. Bobodohan. Pangersa dengan unggut-unggutan. Teu lila sasauran deui semun nu ngagentak. Barudak isukan mah euy. Hidup asup ka pakalangan. Silih kadeknyaannya. Para santri ngararenjag. Pangersa ajengan nyaur lurah santri. Uplek duanana di masjid ngobrol. Bisa jadi ngabadamikeun main silat para santri silih kadeknyaan isuk. Saberesna babadamian, lurah santri dibantuan ku 2 santri senior langsung milih santri 10 orang. Biasa cenah santri nu meunang predikat baong. Alhamdulillah cenah nu gaduh ieu carios, kapilih deui bae mitra. Bedog nu jumlahna kira-kira 10 geus disayagikeun. Sasatna beunang ngasa seukeut liwat ti seukeut. Dicobaan pake ngadeg awi haur nu gereng. Ukur sakeplas. Dicoba dipake ngurus kumis. Nyata kumis Kang Yuhani nu baplang. Neurak nepi ka bolenang pisan kumisna. Sabatae atuh mun kana awak moal tugu dawang baloboran getih. Yo, dulur-dulur, kade ulah rentag jeung gempeur ya. Dina nalika dikade ku ieu bedog, ulah gempeur. Lurah santri ngawadian, insyaallah, yo. Moal nanaon ka urang mah lur, mun ka batul pasti doang. Kitu pangwawadi ti lurah santri sawangkepna. Beres salat tahajud, para santri nurek silih kadeknyaan babarengan. Maoskeun Al-Quran surah Al-Jaljalah 7 balikan disambungku maoskeun Asmaul Husna ya Qawiyyu ya Aziz. Kirang langkung 1000 kali. Kacarioskeun isukna bada salat asar. Para santri anggota tim asup ka lapangan bola. Ngadeuketan jalma-jalma nu keur silat mainkeun bedog. Sora kendang pencang radak eureun. Lurah santri jung inyana nangtung. Nyang hareup kana yaga. Inyana ngahormat bari mereh hiji isarah sangkan tatabeuhan. Mimitian deui. Mimitina maranehna teh pating raregog. Tapi lila mah biasa deui. Bedog jeung parang nu dipake demonstrasi kuno silat ti heula diinjem ku lurah santri 5 siki. Nu satulina mah ku inyana dibagikeun ka para santri nu 5, nu 5 deui siap pikeun dikadek. Mitra rame ye der bae. Kalayan teu malire tepak kendang, nu penting bedog jeung parang keuna kana awak. Atau bisa ditakis ku leungeun.
hiji oge taya nu mempan alhamdulillah. Malah ngadon kapireng sora ngabelentrang unggal keuna kana kulit santri nu dikadek. Pek we maranehna gantian nu tadi ngadek jadi dikadek, anu dikadek jadi ngadek. Nu tadi ngadek kiwari dikadek. Sarua kitu mitra, teu cecel teu boncel. Lurah Santi nyarita tarik. Wah, sugan bedogna mintul euy, hah? Lurah Santi mangpengkeun bedog nu dicekelna kana taneuh. Ditutulkeun ku sejen. Mana bedog urang? Tup Santi saurang mau bedog ka jero lapang bari dikadek-kadekeun kana haur gereng. Dipake nyacagan teh sakaplas naker. Saurang deui nembongkeun seukeut bedog dikurudkeun kana buuk Santi sejen. Mitra geus tetela kasaksian ku sararea bedog teh seukeut. Tadi caritaan ti Lurah Santi mangan saukur pikeun negaskeun yen bedog teh sabenerna mah seukeut. Gap ku para anggota tim teh. Hiji sewang langsung puket silih kadek. Sirah, beheung, tonggong, kabeh nenggel. Bedog nu bisa nyacag haur gereng jeung ngurud buuk teh teu teura kana awak. Alhamdulillah. Padahal ngadeknyaan sahabekna mitra. Kocap kurang lebih kasorenakeun. Tabeuh kendang ngaredak reg eureun tepi jempling. Sapangeus silapang oyag. Sawareh pating jarit lantaran paur meureun nenjo bedog pating gurilap ninggangan awak. Para jawara nu ti kamari terus-terusan demonstrasi silih kadek bobodohan nyaeta di lapang. Maranehna para jawara teh pada ngajareng jen kawas arca. Nyakseni para santri silih kadeknyaan. Lurah Santi kapireng ngegorowok. Dulur-dulur, saha nu rek nyobaan maju. Cik Lurah Santi nyorowok. Nyaeta kanu ngaliu di sisi lapang pentaseun pasantren. Panggentra ti Lurah Santri taya nu ngawaro. Malah mamitra saurang pating kolesed ngajauhan lapang. Kitu oge para jawara nu cenah kamari matlas mulinkeun kasaktianana. Rea di antara maranehna nu sagancangna nyingkahan eta patempatan. Para nayaga geus ngabecir ti heula. Cul kendang, cul goong, ukur tarompet nu kabawa ku maranehna teh. Geus deukeut ka adzan magrib pintonan dieureunkeun. Pangarsa mamajengan miwarang ka Lurah Santi sangkan ngumpulkeun sagabeh santri-santri nu aya di tengah lapang. Terus mimpin doa berjamaah di saksian urahayat nu masih keneh araya di lapang. Allahumma rahmataku arju fala takilni ila nafsi torfatu ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Ya Allah, mung rahmat Gusti nuku abdi sadaya dipiharep. Mugi abdi sadaya henteu diabur nuturkeun hawa nafsu sok sanaos ukur sakedak. Sareng mugi kaayaan abdi sadaya disayan dina sagala rupina. Teu aya jat sembaheun abdi sadaya iwalti Gusti ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Mama ajengan atau napi pangarsa ajengan pimpinan pondok pasantren nu gaduh carios. Mungkas doana ku maoskeun Al-Fatihah sasarengan. Di saprak harita meta pasundan sebagai kesimpulanana boh oknum PKI atanapi para jawara arang langka aya noga-nagana ngaganggu ka para santri utama nama di wewengkon Garut sareng sabudereunana nyaeta di wilayah pasantren Mamajengan. Cag mita Sunda hapunten kana samudaya kalapatarana hatur nuhun kanu nyeratna nyaeta nu gaduh pangalaman Bapak Haji Usep Romli HM atanapi ahli warisna wireh salah sawis karyana parantos dicarioskeun ku sim kuring saparakanca Kang Asep oge Kang Sony Maulana. Tumangga mitra. Cag mitra Sunda hatur nuhun sareng hapunten nulis sejatina samudaya kalapatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.